hiber Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa langsung naik ka Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril ge geus teu bisaeun nganter Kangjeng Nabi ku luhur-luhur da pangkat Kangjeng Nabi. Teu bisaeun. Keukeuh Kangjeng Nabi teh ngajak malaikat Jibril manya, Jibril aya kudu ditinggalkeun mah pantadina ge anjeun nu ngajak kaula manya ayeuna teu nganter. Cek malaikat Jibril hampura, Muhammad geus lain wilayah. Ieu mah kan wilayah Jaki Tangerang mah. Geus lain wilayah hampura, cek malaikat Jibril kula mah datang ka dieu doang. Ante ieu mah hayu urang naik bae sakira-kira malaikat Jibril ngalengkahkeun ka wilayah batur bakal kabeulem tutung malaikat Jibril. Aya lain wilayah na teu bisaeun malaikat Jibril ge. Tapi Kangjeng Nabi mah nyulucus bae ka luhur ngadadahan malaikat Jibril. Jibril dadah. Eleh malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi, masyaallah. Naik Kangjeng Nabi mah terus. Langsung pendak sareng Gusti ieu keur carita sompralna. Walaupun teu meunang Kangjeng Nabi dicaritakeun pendak jeung Gusti kanu bodo mah. Lantaran besi engke pajar teh aduh hareup. Sedangkan pan Gusti mah tempat janu ngabutuhkeun ka tempat mah makhluk. Satungtu ngabutuhkeun kana tempat ihtiyaj jelema nu ihtiyaj berarti dhaif lemah atuh mun Allah ngabutuhkeun tempat atuh Allah lemah. Puguh tempat lagi nyieun Allah. Geus eta teu meunang dicaritakeun tah kos kitu mah hanya makom-makom tertentulah nu nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi muwajah jeung Gusti. Bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam muwajah mukalamah jeung Gusti. Mun dicaritakeun cara mukalamahna teu nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa ge. Mun nyaritakeun Kangjeng Nabi mukalamah jeung Gusti Allah muwajah teu nyaritakeun muwajahna nu penting mah oleh-oleh ti Gusti Allah salat 5 waktu sakitu bae geus. Mantak Siti Aisyah mah rengeseun jasa saha anu ngomongkeun bahwa Kangjeng Nabi teh cenah amplok jeung Gusti Allah. Ulah Siti Aisyah mah keras. Kunaon lantaran besi kadenge kuno bodoh. Oh, berarti Kangjeng Nabi di luhur kapanggih jeung Allah, berarti Allah aya di luhur kan gitu. Nah, iya bahaya kan. Lamun Allah aya di luhur berarti harita teh meureun Allah atuh pahareup-hareup jeung Kangjeng Nabi. Wah. Cilaka teh kos kitu. Eta tah jang nu bodoh ulah nyaritakeun kos kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja seunareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat
Sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in. Alibis Al-Mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat bil khusus kekersana ajengan anu ti Jakarta. Ongko Jakarta tapi bahasana Sunda. Cakula ieu pasti Jakarta tempelan. Tempel. Sebab bahasa Sundana akrab. Di sedak-sedak koreng ti Subang. Waduh mengkonon ya. Urang doakeun mudah-mudahan anjeunna dipanjangkeun umurna. Pasihan kakiatan ku Gusti Allah dalam rangka negakeun agama Allah. Oge ka para qori nu kaleresan aya rerencangan simkuring tadi ngaos urang doakeun qori-qori mudah-mudahan dipasihan panjang umur. Tamu urang nu teu seberang nu geus teu asing deui nu aya di gigireun katuhu kula Profesor Dr. Kiai Haji Supendi AF, terkenal nyana di dunia solear Cisoka. Alhamdulillah eksis. Kumna nu haladir di dieu aya ketua, aya wakil, aya perangkat-perangkatna termasuk Amin Rais. Alhamdulillah araraya nyana kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Asal keur muludan kasorot balik pareum deui. Iyalah. Tapi aya tamu anu luar biasa ya. Ini Madura. Istrinya telah meninggal dan dia sekarang usahanya eksis. Kesini bukan semata-mata mau maulidan. Ada yang dilihat, mungkin yang mana nanti bilang aja Pak Haji. Ya, ada saya di sini murid saya umurnya 17 dibalik. Ngarasa ngorabai meureun nyananya asal diberi 50 tahun bung hayangna 17 sudah 17 teu boga rarasaan meureunnya. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah urang neruskeun lalakon nu kamari. Kamari orang maulidan bahwa Kangjeng Nabi teh dilahirkeun tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah nu dipimpin ku Abu Rigol untuk menghancurkan Baitullah sebut tahun gajah. Tuluy Kangjeng Nabi diutus di Mekah umur 40 tahun. Tuluy Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berjuang Kangjeng Nabi 10 tahun. Di Mekah sabada diutus 13 tahun.
jeung 13 sabaraha Haji cepet ieu ada hujan 53 jeung 10 bener teh si budak ieu aing mah asal tepatnya percaya hitungan jangan menghitungna sok salah kamari ditanya bapana Kangjeng Nabi Yusuf Ibrahim wah teu beres ya mah barang kedua kali Ayub wah mah kudu baka grogol Masya Allah tah jadi 63 tahun wafat Kangjeng Nabi Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun hijriahna tahun sabaraha cepet atuh kamari kan sekarang sabaraha poe culat cilik keneh bae wafat Kangjeng Nabi umur 63 tahun hijriahna tahun sabaraha Masya Allah isi udah ngaji naon atuh ya Allah kamari atuh eta di Madinah sabada hijrah sabaraha tahun aduh parah jasa parah atuh hijrah di Madinah berarti nyana kakarak ngamimitan tahun geus tahun 10 akhir berarti 11 tah seperti eta nah lamun tahun hijriahna tahun 11 wafat Kangjeng Nabi Masehina tahun sabaraha bener teu rada bener ada setiga kelempeng ya Masya Allah karim tah eta lu perlu diingat kurang sejarah anu luar biasa pada tahun 580 Hijriah Islam mulai pudar deui lantaran Bizantium mulai hudang di tahun 400 persekongkolan Amerika jeung multi nangis mulai walaupun can dibentuk Israiliyah Yahudi geus menguasai Aqsa direbut Masjidil Aqsa nu dibangun diperbaharui ku Sidina Umar dijadikan gereja Masya Allah maka saat eta seorang sultan anu gagah menjadi Imamul Haramain ngaranna saha Imam mun boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeussan aing ya boga murid 100 kos kieu kabeh maninggeus lah bubarlah pondok bubar meureun usia oge meureun nya meureun usia ieu makin kolot makin ka dieu geus puguh di jerona mah alah geus diusiran bae ku pamajikanna ge jabatur mah batur beuki kolot teh biasa anu di jerona mah masih eksis tapi ieu mah tawadu geus lanapa eueuh manfaat pamajikanna geus bosen deui jajamu berbagai jajamu temempan obat berbagai obat temempan mangade beaks aya nu mere resep cak nu mere resep make mangande nya nareangan ka unggal tangkal aya meureun 2 karung mah eleh bobule mah deui pamajikan haju mau belati ieu mending dipotong we inget-inget ka dongeng eta teh anu sok dicarekan bae salah dicarekan bae ku pamajikanna
asal datang diparekan asal datang carekan lah jakna aing geus kieu bang hirup ka kebon kirai kabaran aya kuya potong hulu kuya teu dan di luhureun meja tutupan ku turub saji diantep ke nyana keluar pamajikanna nempok naon ieu barang di dulu innalillahi ieu kakak kunaon jadi hantem-hanteman kieu atuh marah bae mah dipotong kieu naon harapan aing tapi tapa majikan ge nyana henteu haju gegeraan marah jeung ceurik henteu dipandang geula paingan nyahoan bae cek nya aya mataan orenganan jaya irungan segala aya letahan paingan cek nya ieu Masya Allah nyahoan bae nya ieu oreng mata aya tololnya we tolol aduh barang datang salakina teh diasupkeun deui ka dinya langsung nyana ngagedepret ka kudaha atuh kula sanajan marah bae ge tah mah watek ka ulah aju hantem-hanteman lah salakina teh bongan boga duit marahan bae ceuk can ge nyandung geus bebeakan marah geus ka ulah sok kikituanan ka eta aduh kahayang kula marah ge hook ka eta eta kunaon dipotong lah bongan anjur kan tuh ieu cek salakina tunggul na kene aya nanyakeun tunggul teu beres ayo cenah turang ka kamar hayu sugan aya tunggulna ayo langsung ka kamar biasa nyana happy ceknya nak aja tunggulna ge panjang kene katipu nyana barang hudang teh teu mah lain-lain wae hulu kuya paingan atuh marah deui nyana masih deui salah atuh ulah bebenya nya ulah bebeja hulu kuya lalakina modal haji pendi meureun nya mukakeun rahasia bae teu boga akal guys palingan deui nah ieu tahun 580 seorang sultan ngaranna saha Haji Salahuddin Al-Ayyubi inget ka Salahuddin Al-Ayyubi waktu orang ke Mesir kajepen di Mesir pohar asa panghebatna bae meureunnya pan urang Mesir mah sebenarnya mah garagah garelis nyelenyana asa bebeneran di solearna teh asa bebeneran ngan peda buntutan doang aduh Gusti Allah nah Salahuddin Al-Ayyubi nyana ceramah di Mekah ceramah di Madinah nu diceramahkeun kebersatuan umat Islam lantaran Aqsa berubah tina masjid nu dibangun diperbaharui ku Sayyidina Umar menjadi gereja urang rebut kembali eta umat Islam Madinah umat Islam Mekah tamu-tamu nu munggah haji setuju kabeh tetapi kan kesulitan kumaha ye carana ngumpulkeun jelema sadunya maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nyana nyieun sayembara saha anu bisa ngalunkeun siiran-siiran jeung pujian-pujian ka Kangjeng Nabi bakal dijadikeun nomor 1 pemenang nomor 1 nomor 2 bakal diberi hadiah wah Yaman nyieun Turki nyieun Mesirna sorangan nyieun Irak Iran wah beh nyararieun naon kitu ngaranna siiran langsung ditilai tina sekian puluh nu menang adalah Ja'far Al-Barzanji eta teh
anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawat ya nabi salam alaika ada sorana resep asal ngadenge galedeg salam alaika salawatullah alaika anta samta syamsun anjeun Muhammad lir teu beda jeung panon poe caang anu luar biasa bahkan ngaleuwihan ti panon poe mah ngan sakadarnya angan alam jagat raya subuh riem-riem jol panon poe ya Allah beungit Haji Pendi anu okos disolear kadeuleu beungit Haji Rusdi ge kadeuleu nu sakitu kasepna maksudna okos cepot Haji Rosidi masyaallah Robi Sugara bey ngan eleh jangkung eleh mancung eleh gede sama ngaranna lain Haji Masuri masyaallah lamun di deuleu kurang pohara jasa bobogohan beak mobil hiji batur mah jantilok kayak boga bobogohan tilok beak mobil hiji ya mah bobogohan pleng bae spion eueuh balik kadinya ditanya ku Haji Wati spion ka mana lah budak nabrak ya nabrak mah tilok dua ieu dua kabeh ya Allah ya Rabbi menang saminggu sen eueuh cak Haji Wati aya sen ka mana sen ieu tabrak deui bae emang dipake ku saha budak ngaranna ge lah cek cenah teh sen eueuh masyaallah karim tilu eueuh setirna tilok aya nu kitu bobogohan jeung setir-setirna kaopat kali leumpang suku cek Haji Wati ka mana mobil lah jual cek cenah teh sejarah luar biasa eta masyaallah ada bajingan jasa teh panon poe nyorot katingali nu kasep katingali nu goreng katingali geulis katingali beke katingali gendut katingali kabeh boro-boro manusia munding hewan segala rupa katingali jarum potong ge katingali Kangjeng Nabi mah lain eta nyorotna datang ka ayeuna nyorot ka kampung Cilongok masyaallah Haji Patin kasorot ku sinar Kangjeng Nabi kasep alah siapa hasud sama Haji Masuri kasorot ku Kangjeng Nabi bener ngayakeun muludan encan dibubarkeun geus nyeun panitia deui resep jasa meureun jananya aya leuwih namanan kitu ge meureun ya Allah ya Rabb ieu kasorot di dieu coba di dieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ieu di dieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi berkatna dipanggul diiring ka ditu ya Allah cek ulah rame-rame naon kuda keur ngobrol bajeng pamajikan pisan rame-rame naon sih budak rame-rame barang di dieu horenganan ieu lembur kuring pohara ieu berkatna parahu aya kula mah geus pakana saminggu ieu mah dek jualan belah pokona warung dibawa ka ditu warung ya Allah ka pondok ku jalanan mun aya jalan mandek ieu naon ieu kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain sakadar eta sorotan Kangjeng Nabi mah tina bodoh jadi pinter tina teu nyaho jadi nyaho masyaallah karim kita teu wauh ka Allah jadi wauh basyira wa nadhira sorotan Kangjeng Nabi nu paling indah bisa mindahkeun tina bodoh kana pinter nu paling indah sekali tina neraka ka surga
dipindahkan ku Kangjeng Nabi nu bakal jadi ahli neraka ku iman ka Kangjeng Nabi surga lain lalagaan. Pemindahan Kangjeng Nabi nu luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Tentara Amerika nu kamari perang jeung Irak. Ratusan bahkan ribuan kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Mun kukula dicaritakeun wasilah di Amerika loba lu asup Islam, wari muludan besar-besaran. Ribuan manusia ieu sorotan sinar Kangjeng Nabi. Ieu Karim pohara jasa. Lamun di Soviet Moskow ayeuna Islam anu luar biasa, lobana maulidanana ribuan manusia. Lamun urang ningali tadi 212 alumni jutaan manusia sorotan sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabara juta manusia nu kamari leumpang. Nu tadi aya di Jakarta, ya Allah ya Rabbi, lamun lain sinar Kangjeng Nabi nyorot mal bisa. Capek. Tah iyalah sinar Kangjeng Nabi mindahkeun tina bodoh kana pinter, tina bengko kana lempeng, nu paling indah tina neraka ka sorga. Urang di dieu diuk hayang pindah urang teh. Embung cicing di neraka dipindahkan ku Kangjeng Nabi melalui maulidan ieu urang ngageser tek urang Cilongok teh jadi ka sorga. Urang Cilongok ulah ka amin ieu urang mana? Urang Cilongok. Urang Cilongok pindah ka sorga. Ulah ka ngaku ieu urang mana? Ulah dek amanat ke malaikat Ridwan, yang satu jangan dulu. Jangan dulu, pakai ada syarat-syarat. Cilongok mah tanpa syarat, arasup ke surga. Emang bapak kolot orang gitu surga. Tapi itu jelas dipindahkan melalui sinar Kangjeng Nabi. Ialah anta syamsun, beh anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Mun dijelaskan ku urang eta, wahara anta iksiru wa goli. Aduh, 1:30 cuaca geus teu bagus. Kebari lanjutna iksir ya. Ya, carita iksir. Engke bae urang malam ieu malam mana ya? Senin. Terus Selasa ngaji malam Rebo. Malam Kamis di mana? Nah, kayak orang cerita iksir di Asem. Sebab ieu geus teu mendukung hujan. Terus teu geus peuting kayak urang nyaritakeun iksir. Tegor kula bisi pohong kayaknya. Tanggung gua atuh geus 1:30. Aduh. Sok jasa meureunana juri Cisoka datang merenya. Anta iksiru wa ghali. Masya Allah. Ayah hiji kayu ngaranna kayu iksir. Kayu iksir eta disarupakeun Kangjeng Nabi ka kayu iksir, nu manta Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lain sambarangan kayu. Anta iksiru wa ghali, kayu iksir. Masa Kangjeng Nabi disarupakeun ka kayu iksir lamun lain kayu iksir boga keistimewaan. Deh, Haji Pendi mah mamawa kayu teh paling ge kayu kaoka tiruan. Aya deui kayu teh nya nama menang di Pakulonan teh lain Pakulonan, non garah di kulon teh ujung kulon. Paranti anti orai. Mantak alhamdulillah di pondok mah di pondok eueuh orai lantaran nyana boga antina. Sok ngagendam. Kadang-kadang nyana ngarupa orai. Pamajikan ge pamajikan kagetin. Isi orai di dia. Barang dilenget-lenget Ih jadi masalah laki. mantap kulit dage kuari hampir kos orai kulit dah. Iksir. Ya Allah ya Rabb. Keistimewaan kayu iksir. Lamun urang dagang nyekelan kayu iksir dagang naon bae untung bae. Lamun urang nyekel kayu iksir, urang jadi pejabat, kajen teuing sakolana SD, hayang jadi presiden jadi iksir. Lamun urang beungeut jore, kos aja pendek lagi, beungeut perang. Nah, kuari hayang kawin. Beak geus tah geulis geus tah. Beak tah geulis geus tah. Kan lamun urang nyebut ge mah, itu geulis da we. Geulis biasa-biasa bae. Itu tuh, nah itu mah gelis rada luhur. Tuh itu tuh tiung koneng tuh, beuh itu mah gelis dah, luhur tah. Itu tuh nu tiung bereup, mau itu mah. Beak geus mah gelis. Tah
lamun aya awe geulis aju dia kawinkeun jeung Haji Pendi nu pagalana berontak kula maksudnya teu satuju masa banget jeung geulis nah teu kudu dipelet lamun boga kayu iksir kadeulina Mang Haji teh kasep bae kadeulina ku sasaha bae ge kasep bae lain kulum Mang Haji mah ya Allah kulum bego payah jasa ya otakna ya SDM na ya Allah Mang Haji ya walaupun nyekel kayu iksir misalnya Mang Haji ayeuna ka Jakarta babarengan jeung artis deuleu Mang Haji teh kabita bae kadeulna kasep bae Mang Haji misalnya babarengan jeung Ratmi B29 kadeulna kasep bae Mang Haji hah emang nyaho ka Ratmi Mang nyaho atuh sabeca sorangan panjana mah kasep bae kadeulna Mang Haji misalnya ke Uzbekistan kemarin kan garilis jasa di Uzbek bih eta orang Uzbekistan Masya Allah tukang sapu nah di Uzbekistan tukang sapu jeung artis Indonesia masih gelisan tukang sapu di Uzbek bener cak Patriana budak aing geus ka Amerika geus ka Jerman geus ka Inggris geus ka Prancis ka Mesir cak alal cak ka Maroko ieu lain ieu Uzbek nya keur carita teh di Uzbekistan ziarah ka Imam Bukhari waduh barang ka Uzbekistan cek nya pohara teh jelema tukang sapu na bae tukang sapu na eta teh leuwih geulis dibatan artis Indonesia ih karasep orang Uzbekistan pengen di Imam Bukhari kasep jasa nah ieu carita iksir ya iksir Mang Haji mun nyekelan ka iksir haju ka Uzbekistan awewe nu sakitu garilisna neuleuh Mang Haji teh kadeulina kasep begitu kuari teu boga iksir teu bawa iksir padahal mah kasep Mang Haji sakieu mah kasep tapi ku batur di Pajar Jore we heran ku lagi kurang ge padahal sakieu baca kasep dah tapi asal dibedakeun ieu kasep teh ih jariji cek nya tah aya jariji asa nah ieu kurang iksir supaya aya iksiran di awak kurang baca sholawat jadikeun awak kurang sebagai iksir cicing di mana bae kadeulna kasep cicing di mana bae kadeulna ganteng ngahiji jeung saha bae panghebatna pangmencrangna bae jadikeun diri urang iksir pantak Kangjeng Nabi anta iksiru wa goli anta misbahus suduri sabaraha cenah kiai maca sholawat ulah loba-loba sapoe-sapeting 4444 loba teuing gimana bung kasep benernya lamun awewe maca sholawat 4444 sapeting sapoe-sapeting geus pokona mah lalaki mana nu teu kapincut bos mana nu teu kapincut pokona jelema neuleuh awewe eta si budak geulis amat kabeh nyebutkeun geulis bae iksir ya Allah ya Rabb ieu urang lanjut engke lantaran situasina ya insyaallah malam Kamis jangan kula basi pohonya iksir urang tutup ku doa doakeun panitia mudah-mudahan dibere panjang umur dibere kekuatan dibere tabah nyana kitu kene panitia pembangunan masjid wakilna ge mudah-mudahan dibere kuat nyana rada muriangan bae kuari kadeulna jadi besar harapan besar kahayang tenaga eueuh ieu wakil nah eta nya kitu kene urang nu halal hadir di dieu mudah-mudahan jadi iksir kabeh mudah-mudahan dihampura dosa urang mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munada fil azmani wal ma'arib ari anu disebut diceluk digero dina pirang-pirang zaman jeung pirang kabutuh wal maqasid jeung pirang-pirang maksud khamsatun eta lima. Urang setiap menit setiap detik kudu terus ka Allah hese tapi kan aya nu bisa per detik per menit
per jam terus teu pernah poho ka Gusti Allah. Hese tapi aya nu bisa. Tinggal urang geus datang ka mana ingetna ka Allah. Urang mah inget ka Allah teh ketika dibere gering. Mun urang dibere gering Allah goler di rumah sakit kakaraknya Allah mantap cek Allah. Oh siapa mending gering berarti lantaran siapa lamun sehat tilok Allah-Allahan barang gering Allah-Allahan tah digeringkeun ku Allah. Itu kene lamun dagang rugi Allah, Masya Allah. Iya si manajemen sakigeus bagus sako dagang rugi, Masya Allah. Oh, cak Allah maning dirugikeun ku aing. Itu kene lamun katipu ku batur kakarak Allah-Allahan. Nah, jadi berarti lamun urang nilik kadinya eta panyakit teh ngadeukeutkeun urang ka Allah lantaran ku sebab urang gering urang inget ka Allah. Keur teu gering mah teu inget ka Allah berarti gering jalan menuju Allah, rugi jalan menuju Allah, katipu jalan menuju Allah. Waduh keur teu katipu mah teu wauh jeung kiai barang katipu boh subuh ge ditanggoan. Kiai salat subuh ditanggoan, kiai ngaji ditungguan keneh bae. Nyana dek bebeja bahwa nyana katipu kamari mah keur meunang untung teu pernah datang ka imah kiai. Berarti aya anu wauhna ka kiai ku sebab katipu nyana. Nu mantap tipuan eta termasuk jalan ka Allah. Geus we urang minta mudah-mudahan katipu deui. Mudah-mudahan motor leungit deui. Deres pun ayeuna sabar, mun teu sabar. Jadi nu jelas mah urang mun tayang teh ulah kasasa per detik. Wal ma'arif ketika aya kasanget jeung kabutuh ka Allah. Wal maqasid naon anu diperlukeun ku urang nu dimaksud ku urang Allah. Nah, jang paranti mun tayang ka Gusti Allah 5 nomor kahiji al-mufradul alam. Iyalah mufradul alamnya wa huwa al-haqqu jalla jalaluh Allah jalla jalaluh wa hadha huwal maqsudu bizzat wal arba'atu wasail nu opatna sakadar wasilah nakirah maksudah nakirah ghair maksudah wal mudhafu wal musabbah bil mudhaf ieu adalah sekedar wasilah asli nama adalah al-mufradul alam. Mantap wa qad yutlaqul mufradul alam ala Rasul alaihi salatu wassalam. Kadang diomongkeun mufradul alam teh ka Kangjeng Rasul alaihi salatu wassalam lintiradihi bil kamalat. Lantaran intiroda Kangjeng Rasul kalawan sifat kasampurnaan. Eueuh tandingna Kangjeng Rasul. Untuk nilai-nilai kesempurnaan neangan timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir makhluk moal ayat tandingna untuk mencapai kesempurnaan ialah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zuhurihi bil mujizat jeung lahirna Kangjeng Nabi dengan berbagai mukjizat zuhuron haril guro lailat sakumaha lahirna seuneu ipeting di tengah kerpoek anu luar biasa aya seuneu wabeh neuleu kadinya mentak ialah di syarahan Sahibul Burdah khafata kulla maqamin bil idhafati inu ditabir fi mithal mufradil alami ieu tah dina burdah tah aya tah khafata ngasorakeun tuan kula maqamin ing saban-saban maqam bil idopati kalawan den idopatkeun idnu di tawaktune den celuk tuan sira Muhammad birofi kalawan rofi mistal mufradil alami hale umpamane mufrad alam ta aya mufrad alam dijuluki Kangjeng Nabi ku mufrad alam
Kangjeng Nabi teh hiji manusia di bajuan kadeleuna mah kos jelema lantaran di bajuan di sorbanan padahal jero nama Nur Ilahi. Ai Habib Rojak mah asli manusia. Jubah Kangjeng Nabi mah diperebutkeun ku sahabat jang engke boe supaya engke bisa gebedas di malakal mau malaikat munkar nakir man rabbuka hai sulah sok aju tanya boe deuleu boe percayaan kan malaikat ge coba make jubah Habib Rozak man rabbuka naon sia cak malaikat ieu jubah saya jubah Habib Rozak jeung Habib Rozak lah ka dieu sembarangan bae sia rojak-rojak ditang-tangan ke malaikat. Ya Allah ya Rabbi teh Kangjeng Nabi teh di sorbanan di jubahan di sarungan zahir nama padahal Nur Ilahi anu Kangjeng Nabi mah hampang Kangjeng Nabi mah berbuktina Subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hiber Kangjeng Nabi ti masjidil haram ka masjidil aqsa ti masjidil aqsa langsung naik ka sidratil muntaha. Beuh malaikat Jibril ge geus teu bisaeun nganter Kangjeng Nabi ku luhur-luhur da pangkat Kangjeng Nabi. Teu bisaeun kekeh Kangjeng Nabi teh ngajak malaikat Jibril mahnya Jibril ai kudu ditinggalkeun mah pantadina ge anjeun nu ngajak kaula mahnya ayeuna teu nganter cek malaikat Jibril hampura Muhammad geus lain wilayah ieu mah kan wilayah Jaki Tangerang mah geus lain wilayah hampura cek malaikat Jibril kula mah datang ka dieu doang ante ieu mah hayu urang naik besa kira-kira malaikat Jibril ngalengkahkeun ka wilayah batur bakal kabeulem tutung malaikat Jibril. Ai lain wilayah na teu bisaeun malaikat Jibril ge. Tapi Kangjeng Nabi mah nyulucus bae ka luhur ngadadahan malaikat Jibril. Jibril dadah. Eleh malaikat Jibril ku Kangjeng Nabi masyaallah. Naik Kangjeng Nabi mah terus. Langsung pendak sareng Gusti ieu keur carita sompralna walaupun teu meunang Kangjeng Nabi dicaritakeun pendak jeung Gusti kanu bodo mah lantaran beusi engke pajar teh aduh hareup sedengkeun pan Gusti mah tempat janu ngabutuhkeun ka tempat mah makhluk satungtu ngabutuhkeun kana tempat ihtiyaj jelema nu ihtiyaj berarti dhaif lemah atuh mun Allah ngabutuhkeun tempat atuh Allah lemah puguh tempat lagi nyieun Allah geus eta teh meunang dicaritakeun teh mah kos kitu mah hanya makom-makom tertentu lah nu nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi muajah jeung Gusti bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam muajah mukalamah jeung Gusti mun dicaritakeun cara mukalamahna teu nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa ge mun nyaritakeun Kangjeng Nabi mukalamah jeung Gusti Allah muajah teh nyaritakeun muajahna nu penting mah oleh-oleh ti Gusti Allah salat 5 waktu sakitu bae geus. Mantak Siti Aisyah mah rengeseun jasa saha anu ngomongkeun bahwa Kangjeng Nabi teh cenah amplok jeung Gusti Allah. Ulah Siti Aisyah mah keras. Kunaon lantaran beusi kadenge kuno bodoh. Oh, berarti Kangjeng Nabi di luhur ka panggih jeung Allah, berarti Allah aya di luhur kan gitu. Nah iya bahaya kan lamun Allah aya di luhur berarti harita teh meureun Allah atuh pahareup-hareup jeung Kangjeng Nabi. Wah cilaka teh kos kitu eta tah jang nu bodoh ulah nyaritakeun kos kitu dumadak deuk dijadikeun wali teh ku Gusti Allah ieu teu sambarangan jelema nu teu mondok moal 100% moal jadi wali. Geus moal cak aing moal udah sok nungtut sia sia sok harenges aing mah nya cenah wali aya kitu mah Allah aya kitu mah mondok embung sia jadi wali hayang boloon wah cenah teh mah kos emang bangkat kawalian emang jang kiai doang yeh pugu kiai ge kagolkar henteu ese jadi berarti kudu nu pinter lantaran engke di dunia kewalian teh aya musyawarah di alam gaib para wali mungkin bae musyawarahna di pendopo Zaki eta mah meureun bangsa grup wali-wali Haji Fudoli meureun teh mah
balik menang 3 juta kan Bud 3 tak 4 hah eta nama wali bolon mah aya anu engke musyawarah nate mungkin di tengah laut aya anu musyawarah nate mungkin bae engke di gua aya engke musyawarah teh di luar negeri di dunia kewalian teh kos urang bae kos kieu kos dunia nyata nu mantap kuari teh teu eureun ieu teh musyawarah nu zahir secara praktis keur dimusyawarahkeun saha calon presiden Indonesia padahal teh dimusyawarahkeun geus nyararahonyana si eta nu bakal teh hese di Indonesia mah siga nya we urang teh dikutak-katik padahal mah dah geus kos kitu bae hese di Indonesia mah nu mantap teu jelas urang milu kanu teu jelas we saudara remeng-remeng bae nah iya di dunia gaib ge sarua bae andai kata bakal pibahayeun gede tetep ditoel jadi teu kaluar tah dunia teh aya 2 dimensi urang kuari kan keur aya di zahirna mah kos kieu urang lamun disingkapkeun kuari disingkapkeun ku Gusti Allah tek bae kabuka aya jin di dieu loba di dieu teh urang babarengan hirup urang jeung hirup jin bareng ieu keneh ngan disingkapkeun ku Allah trek oh urang teh aya di kerajaan jin biasa we darariuk biasa jin ditutup deui jieu urang kieu dibukakeun deui aya jin loba ambal aya nu geus kubacana jin eta mah jin mah anu bangsa make baju koneng tah eta jin geus kitu teh janggotan eta jin kumisan nu telok di sisiran kumisna eta tutup deui oh dunia urang deui tuh kan geus kitu teh da urang kuari urang kan dibuka ditutup hijab urang hate urang ketika hate urang dibukakeun trek bakal kabayang sesuai jeung pangkatna manehanana aya anu diinkisapkeun ku Gusti Allah teh langit kahiji aya nu diinkisapkeun langit kadua aya nu diinkisapkeun katilu aya nu sidratil muntaha diinkisapkeun ku Gusti Allah ih atuh tah mah rahasia Allah tah mah nu kos kitu mah kumaha kaluhuran pangkatna jadi urang ditutup deui biasa deui ketika dibuka diinkisapkeun kadeuleu eta mah geus kos kitu bae urangna urang keneh tetapi ieu teh ku Allah aya disingkapkeun aya ditutupkeun aya disingkapkeun aya ditutupkeun kuari rada lalaunan we heulanan urang lalaunan tatadina henteu nyaho rukun wudu kuari jadi nyaho rudu urang kan jadi rapih sesuai jeung rukunna eta kakarak nyingkap syariat buh kamari mah aing wudu teu puguh teu karuh horenganan horeng kos kieu nyingkap syariat kakarak teh mulai nyingkap syariat teh dina salat gatep kamari ieu mah padu doang tarang di mana sujud katutupan elos jempol suku di mana sujud teu noker ge terus bae dan lain sebagainya begitu urang geus ngaji rukun salat rapi kuari kasingkap syariat ngaranna kakarak disingkapkeun syariat doang urang geus tenang pede urang asup ka masjid teh melangkah dengan pasti Masya Allah dek nangtung belah mana bae dek dideleukeun ku saha bae aing akur jeung syariat Allahu Akbar mantep dideleukeun aing jariat geus aya di dada aing heuy samarukna kumaha deleukeun ku si aing sujud aing ruku aing dan lain sebagainya tegep jasa Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah weh mantap jasa ya padahal di jero batin nama yang kalem bagus kan sholat aing udang-udang lagi gede kan weh mantap jasa nyoba aing bagus kan aing sanajan teu ka Irak ya bajuna memakai kan weh eta kasingkap eta kakara kasingkap syariat bae urang geus puas nyingkap syariat doang geus puas jasa tetapi ketika urang ngaberesan batin Masya Allah karim aya lelembutan horeng di awak urang teh anu lelembutan eta teh kahalangan ku nafsu anu nafsu eta teh horenganan ngendalikeun urang
ketika orang terus nutur-nutur nafsu sesuai jeung watak lantaran mata orang teh diberean watak neuleuh hayang kanu indah-indah ceuli teh dibere watak ngadenge hayang kanu merdu-merdu irung teh dibere watak gambe teh hayang kanu sengit-sengit letah teh dibere watak mun ngicip-ngicip teh hayang kanu lazat jeung ngeunah leungeun teh dibere watak mun nyekel hayang kanu hipu-hipu lain ya Allah meukeun carita baheulana suku teh ngawatak kabeh ngawatak satungtung urang nuturkeun watak eta berarti ngahayukeun nafsu moal kasingka batin urang datang ka paeh moal kajen kumaha kudu kumaha tuh kudu dikhorikeun rusakeun mata urang kudu dirusak ulah supaya neuleuh kanu indah-indah pereumkeun mata teh ketika neuleuh nu indah kom mimitian carana kumaha carana make aturan syariat ulah dideuleukeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah didegekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah diambekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah sebab di dinya lah aya kalazatan sesuai jeung watak ku ari kurang dipaksa nafsu kurang dikendalikan ketika aya awewe pereum cak nafsu kudaon pereum hidung benar cak nafsu bener bentar coba gua ari bentar deuleu aya awewe kok teu pereum hook putih Lampung gede adat tah eta watak akur tah deuleukeun cak watak emang eta mengenaeun mun dideuleukeun cak nafsu hayu di dinya teh aya nu ngadongkrak hawa cak hawa deuleukeun urang pan geus ngaji baisuddin anu ngabangkitkeun agama cak agama haram tama ngadu antara baisul hawa jeung baisuddin cak ajakan hawa deuleukeun ngeunaheun dideuleukeunana waduh bibirna mantep jasa hai peureuh jasa bau pohara cak agama haram tete ulah tete heuy haram dosa neraka ngadu ajakan hawa jeung ajakan agama nu menang nu mana eta sia teu jawab biasana ajakan mun cak hawa deuleukeun lantaran geulis cak agama ulah lantaran lain mahram haram nu menang eta teh hawa apa agama tuh sia mah kitu pan dasar disiapan kudu nama pan agama ai kudu nama mun kiai mah pan ai mah kiai haram atuh kos kitu mah kecuali si batur deuleukeun ai batur ulah kiai ondo atau kos kitu mah jadi itu mah jarwa isina ka jelema lain ka Allah nu mantak ma zahara wa ma baton eker ebreh eker samar tetep sieun ka Allah dina loba jelema haram Allah nu ngaharamkeunana dina eueuh jelema haram tetep Allah ieu lain pan dina loba jelema haram dina eueuh jelema ngintip ngintip ya Allah ya Rabbi tah ieulah khorik moal jadi khorikun lil adat lamun urangna teu ngakhorik sorangan nah penting saha sih nu teu tunduh atuh penting jak kabeh ge tara runduh lantaran emang ge secara syariat mah penting teh jang sare tapepan kabeh ge jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge penting teh jang sare teh reup urang sare bersyariat masalah asal sesuai tetapi kapan urang mah hayang deukeut jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing kasur aing teh lain terindu ka sia tapi rindu aing ka sia mantak dibeli ge ieu teh jang sare simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahaja nang meuli tapi naon hartina lamun nuturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang ka sia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah jadi isuk page toge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tatajafa junubuh merenggang awakna ngajauhan anggal jeung kasur hampura anggal
anil madaji ad'una rabbahum salat nyana ka Allah khaufan sieun cerik nyana tengah peuting wa tama'a boga harapan hayang rahmat Gusti Allah ditinggalkeun bae tempat sare teh geus nya mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh geus pohara deui ambeuna ge geus lain lalagaan teh bapana bentek Allahu akbar cak setan Hawa bari numpakan setan numpakan Hawa Kiai atuna naonan pan di kamar teh aya anggal sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gara-gara deuleu ngongkong nya kunaon haju ieu nyempil di dieu mun hareudang-heudang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur eueun nu neuleuh ieu atuh maningan sare isuk tunduh gerage kiai isuk tunduh kajian kukubat terganggu ya kesehatan pada geus ka rumah sakit mah nyawa sorangan ih kula mah nganasehatan wae ka kiai waduh teh setan bolol setan ieu mah nganasehatan bae daripada isuk tunduh aju ka dituna kan terganggu kesehatan kan eta moal bisa ibadah. Geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le terus sakawasana bae ya Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan ye Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haje tergiur tah ku rayuan setan bener oge nya tuh aduh naonan kikieuan atuh yo teu mendingan hees bae ke subuh hudang ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu geus bersareat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya tuh kiai teh tolol kudu ninggalkeun tempat sare sia beureun nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres cenah cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah ya kudu bakal grogol ini ya teu kudu diomongkeun seakan-akan seperti itu paksa ku urang mata nundutan urang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas ya ku aing dibebaskeun ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya cak mata boleh oge sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa kumanehanana jadi wali kumanehna jadi solih menang merangan nafsu ulah di deuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah di deuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ieu kos kararitu lamun teu kos kitu jobol bisa moal bisa kabeh ge nyana ngalentuk bae kieu bae aduh ampun eta keur perang eta nyana keur perang sabenerna awas ya kopian tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngarareunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuanganana datang ka mana nyana perjuanganana ketika teh setahun 2 tahun lantaran terus bae konsisten nyana Beting hudang wirid, beting hudang tahajud wirid. Ida mau tahu guys, pokoknya mah aya nu ngebel ge nu ngebel. Aya SMS geus pokoknya mah aya lain ti parawan moal masih nyempilkeun kana bae teh moal tolol. Angel teh mah jadi wali teh mah. Ya penting guys, pepegatan nya asal penting mah geus sape segala henteu aing mah geus ka Allah. Paksa awak di ka Allahkeun, paksa di ka Allahkeun. Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu ngarobah mantap cek Abdul Qadir man ghayyara ghayyiru saja loba nu ngarobah dirobah ku Allah
kurang dirubah pikiran orang di kunaon-kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol eta teh kurang teh atuh dicarekan digoblok-goblok kurang deuleuh atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kanggo saketika zikir ngeunah jasa Aisyah deuk iraha tu qurratu aini fi salat ieu salat teh teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok sia awak teu penting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan 1 tahun nah kulantaran urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah beneran urang berjuangna urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah saeutik ner ai kongeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh khaliq nu maha qadim cicing di mana bae Allah nyahoeun bari nyahona qadim aing mah anyar leumpang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing diuk Allah nyaho dih izin amat aing lamun teu ibadah ka Allah mun Allah neuleukeun aing keur di TV oh izin amat Allah neuleukeun aing keur dinaik lebe izin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan be izin amat sedengkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu maha qadim mah be sia awak lamun dideuleukeun ku Allah perdetik keur lain keur ka Allah meureun sia teh ji kana neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah kakarak dibere ilmu saeutik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakal ngeunaheun hese nyaritakeunana lantaran dideuleukeun ku nu maha kawasa dideuleukeun ku nu maha jembar dideuleukeun maha gopur maha rohman maha rohim maha goni maha sagala-gala ieu dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung aja diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat teh beda nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah sejak Allah salat tahajud bar benang saya kowe lantaran jauh Kanjeng Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun ih atuh salat aing teh pandang ti Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah sami Allah ngeunaheun ketika deuk geussan teh tah urang geus beres salat tahajud ngedeng dina anggal ke ji Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing dideuleukeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teuing nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dia anggal ngeuneunahan isuk pageto di jero kuburan mah anggal deuk nanaonan sia kudu sare di anggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan kuari make kasur anu bagus nanahonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samake eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutna dan selanjutna lamun sia kuari ngeuneunahan di dituna moal ngeunah mun kuarina sia teu ngeuneunahan di dituna bakal ngeunah lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun sok sia awak aman teu kuari sia lamun kuari ngarasa aman di ditu bakal sieun mun kuari loba sieun di ditu bakal aman aduh geus moal bisa hees urang nikmat tapi ngeunaheun masyaallah nya kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah oh beneran berarti sia tambah deui kuari asa dideuleukeun tadi asa dikanyahokeun kuari ngojai di ilmu Allah
benta asa aya ilmu Allah perem asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut mun urang ngojai haju kelem di laut ya benta gigir katuhu kales sekelilingna cai kabeh ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah kaluhur kahandap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui ditambah deui ku arina ayeuna ku basir Allah ilmu Allah dan lain-lain ku kadengean ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae ieu teh ya aslina Kangjeng Nabi nu kos kitu teh Kangjeng Nabi nu mantak Kangjeng Nabi bae mufrad alam seakan-akan ngan hiji dirina teh ya nyatu jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantak ieu tah bahasana khafadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggalin ku anjeun khafadta ya Muhammad bil idopati disumanedehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran nu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah jadi ente mah Muhammad mislal mufradil alam percis mufrad alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh ya pan hese ngahiji mah ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq urang mah anyar Allah mah qadim manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap Sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan Sarwiti kabeh kadaleuna Sarwiti bae aya naon bae Sarwiti aya naon bae Sarwiti teu dahar teu nginum inget bae ka Sarwiti teu make calana ngagayot inget ka Sarwiti nyana Sarwiti bae eta ngaranna mabok Sarwiti disebut Majnun Sarwiti disebut Majnun Laila ku hari Majnun Allah khariqun lil adat geus cenah seuri sorangan we seuri bae sorangan senyum bae sorangan besing ke urang manggih nu seuri sorangan senyum sorangan gagerogol lain deui perasaannya na keur jeung Gusti Allah mufrad alam nah ielah urang mun tayang eueuh deui iwaltika mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ulah kasasaha ka Allah bae asal boga keyakinan diatur keyakinan urang teh urang kuari kakara keyakinan ka syariat urang makom syariat lamun urang geus pindah makomna di makom toriko geus melalui yakin toriko urang geus datang ka hakikat engke ge keyakinan urang keyakinan hakikat moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung keyakinan syariat moal bisa jadi berarti beda makom nu mantak antepkeun bae moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan nu mantak ketika aya khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat mantak eta aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi Kiai Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak gana ieu Habib Lutfi tilok salat Habib Lutfi mah sakapeng waktu kadele tilok salat mantak nyana namu magrib gadinya terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat dicoba ku Habib Lutfi Kiai coba tolong tuh ambilkan asbak saya di kamar cokot ku Kiai Syaroni di jero kamar Habib Lutfi na keur salat Allahu akbar ai tadi nu di luar saha ai itu di jero saha teu kaharti ku Kiai Syaroni cek tadi teh Habib Lutfi keur salat Allahu akbar nyokot asbak ge sieun jurig da asli tah eta kan hese eta kos kitu kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngaroko bae tuturkeun ku sia ngaroko Habib Lutfi sia ujana moal salat Habib Lutfi ka sorga teh sia bangke ka neraka jahanam sia je baku ulah dituturkeun wayah urang ku salat mah salat bae moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak bisa dipanggil bisa didadak jangan mah ya Nabi Allah Qadir alaihissalam ta'al hina wahai Kangjeng Nabi Qadir kadir sakedeung aya perlu haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wor kos aya angin gitu bret datang
Kangnya Nabi Khodir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui. Ente ge coba ge gitu kan. Coba ge ente di imah. Wahai Khodir, saya ada perlu wer tangkal buah ente ge gitu bakalna. Kunti anak do datang. Jadilah udah cerita makom-makom kos lalagaan, wali teh kos lalagaan. Kos lalagaan tapi nyata. Nah, nu mantak hese-hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah. Lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae, kadang-kadang ngarokona bae. Horenganan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana? Moal kaharti ku eta. Atuh kos kitu amat, emang kos gitulah kahirupan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Urang kuari bisa zarah ka Maulana Hasanuddin, henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam. Boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti. Dibere Gus Dur bae geus teu kaharti, lalagaan luar biasa pan. Gus Dur mah sering lalagaan jasa. Eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing. Pan eta pan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikeun hayang seurina aya. Tapi kagetna aya. Eta nu di kapal teh kan loba lah. Di kapal, naik kapal Bill Clinton, naik kapal Presiden Prancis, naik kapal Gus Dur, naik kapal pan seserian gala mun diperhatikan ku urang. Begitu digaluarkeun lengan Bill Clinton, oh ini Amerika. Cek Gus Dur kok ketahuan Amerika. Ini patung Liberty kan kepegang sama sana. Oh iya betul. Cek Presiden Prancis, wah ini Prancis. Emang kenapa? Ini tugu ada kekedat. Oh benar cek Gus Dur. Tinggal Gus Dur mikiran baik. Oh ini Tanah Abang ceknya. Cek Bill Clinton, kok tahu ini Tanah Abang Gus? Jam saya hilang. Sial dah Gus Dur. Lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknanya jero jasa. Ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya, pimaknayeunana mengarah kana kewalian kabeh. Ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab, Gus Dur menentang. Ketika pornografi, Gus Dur menentang. Kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti, padahal mah ku caranyana lah. Lain zahir, lain batin, teu kaharti. Urang ge lamun amprok jeung Raden Patah pasti bae. Loba nu teu kaharti, urang amprok jeung Maulana Hasanuddin jeung Syarif Hidayatullah. Pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kahartina kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti. Tobat tuan Syekh Abdul Qadir mah. Kuari Habib Lutfi ge teu kaharti. Isuk-isuk di Pekalongan, sore aya di Jakarta, isuk pagi teh peutingna deui aya di Karawang, aya di Purwakarta, aya di ditu deui di Bali, naik deui aya di Medan, aya di eta kok kuat amat sih nyana. Walaupun naik kendaraan, naik kapal, naik mobil, nu nuturkeunana geus seseleh. Kok nyana kuat amat sih dibere kekuatan pada atupan lain nu eta. Awak manusia nu biasa mah sakumaha sih. Kekuatanana tetep aya naonan di nyana. Tuh, eta kan hese. Nah, ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokot teu eureun. Ngarokona teu eureun. Di dieu ge aya nu teu eureun. Ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu. Aduh, Masya Allah. Yo kan? Itu besek kaharti emang kumaha gitu. Ulah neuleuh teu kahartina, nu kahartina bae. Nu kaharti da bae. Sebab diperhatikan ku orang ahli Allah loba nu teu kaharti. Barengan ge coba ahli Allah loba nu teu kaharti. Ketika nu teu kaharti sing hade ulah suudzon ka ahli Allah mah. Sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasul. Marifat ka Allah na nu disumputkeun sebab lamun ada selalu kos kitu bae. Waduh, ujianna dilaletakan ku jelema. Jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun. Urang mah pan, tama lain kiai, tolol sia deuk sagede kumaha kiaina. Goblok pan lain kiai, teu kadeuleuh ku sia. Masyaallah, ieu aing kiai ieu tolol. Urang mah ngaku jadi kiai teh. Wali mah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti. Di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan. Tah, ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun, aya urang mah diorbitkeun.
diorbitkan. Kalau Anda mau ketemu dengan saya, nih kartu saya. Waduh, Habib Rozak Al-Habsyi, ahli ruhani, boloon, ahli ruhani. Udah dek datang ke mana jadi tekan ruhani itu menang di gitu-gitu ruhani mah. Jangke kajahoan luhur jeung handap mah. Iya mah kartu nama make ahli ruhani segala. Berarti meureun tatadina nyana edan gua dicager. Iya. Salah lain gitu. Ayuh bae jeung ahli ruhani mah engke kabawa urang ku ahli ruhani mah. Urang tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, tatadina teu sieun ka Allah jadi sieun, tatadina kurang cinta ka Allah jadi cinta. Eta dibawa ku ruhani seorang guru. Ya urang nuturkeun ka guruna mah moal bisa lantaran naon? Lantaran aya kahirupan di dunia luar. Anu urang mah neuleuh daharna, nginumna, sarena, leuleumpanganana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena. Jadi urang mah neuleuh teh zahirna bae. Nah, engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali. Nu tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho, tatadina teu sieun jadi sieun, tatadina teu cinta jadi cinta, nu tatadina henteu resep ibadah jadi resep. Eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang. Geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese. Nah, ieu lah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah. Nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna, nganyahokeun heula asmana. Kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna. Di mana geus kanyahoan asma, sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti. Nu mantak disebutna ge ilmu rasa, rasa kadeuleu, rasa kadenge, rasa dideuleu, rasa didenge, rasa dikajahokeun. Lamun geus timbul dibere rasa kos kitu geus moal salempang tah geus hirup kumaha geus nikmat nu aya. Ibadah teh ngeunaheun biasa. Mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna, nu kadenge makhrajna suara lain. Tetapi di balik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu. Eta mah geus hese caritaanana. Nah, disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik. Ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisap ngaranna. Iyalah hasil mujahadah mun tayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah. Kok dibere kos kitu seh? Lamun Kangjeng Rasul dibere kekuatan mukjizat, lamun wali dibere kekuatan karomah. Naon? Supaya mantep keyakinanna ka Gusti Allah. Mun ulama dibere maunah supaya naon? Istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Geus jada boga rasa ngeunah, lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu inget ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun. Lantaran ngeunaheun. Geus we neuleuh dunia teh sesemperan hanya variasi-variasi nu teu berarti bagi diri da. Hiji we Allah. Etalah nomor kahiji geus. Pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb. Kangjeng Nabi na Rabb anu manggilna Mahrab. Masya Allah. Nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi. Urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi bakal deukeut jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca selawat tirok boloon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon sia haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca selawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat, Allah bakal cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor kahiji ceuk kamari wa indahu mafatihul ghaib. Di Gusti kunci-kunci gaib. Ilmu gaib eueuh nu
nu boga jeung eueuh nu nyaho kecuali nu maha gaib Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji nomor kedua wa huwal ladzi yatawaffakum billail Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting dikaluarkeun ruh tamyiz haju dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fi tiberang dihudangkeun urang digawe wa ya'lamu ma jarahtum Allah nyahueun kana naon nu ku urang dipigang hirup urang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang ka ira liyuqbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal-ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus ngabogaan dokumen ajal kabehan ngan eueuh nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteung berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang. Jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal. Sare ti peuting, udang ti beurang, gawe ieu teh hanya muru kana ajal. Urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui. Nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui tamah. Dijamin moal bae geus. Nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon tama aki-aki teh nyaho ka kuburan tama si aki-aki nurug cupu tama budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajar nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu nama sadar tapi nyana teh sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh mah boloon ka aki-aki atuh ge mah si aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong ta aki-aki ya Allah make SMS-an keneh aduh aing garetek gadegena ge aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa enggeus an datang ka dinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura. Hehehe, blonta nu kos kitu tah blonta. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi. Pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu, Buddha, Hindu. Pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur. Sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur Ghafur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang
Aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di Hampura. Aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun. Tobat asal tobat ka Gusti. Nu mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah. Ulah ngalamun bae di imah dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mah mal di Hampura dek maling di bae. Eta blon tah jelema. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Inna rahmati sabaqat. Rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara. Rahmat kaula geus tiheula. Urang mah boga pangeran teh Maha Ghafur. Asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang mabok baheula, pernah zina baheula, naudzubillah min zalik. Bogo judi mah di mana aya topeng, lenong di dinya urang main koprok. Di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana. Nah, kuari barang ngaji teh pagawean aing kumaha yang ke di akhirat. Asana aing diputer-puterkeun ku baheula. Nah, tobat ka Gusti Allah. Ketika orang tobat astagfirullahalazim Gusti, ampura dosa abdi baheula. Hiji abdi sok main koprok, main dadu, main rolet. Aduh, ampura deres mun menang melehan bae Gusti. Saya teh tobat. Cak Gusti Allah. Ari Pak Abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur mentah hampura ka Allah aing teh ya cak Gusti Allah berarti nyahoun nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh ya Maha Ghafur geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga. Ya Allah, aya lenong main deui. Aduh, cek Gusti kamari saya geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak. Budak menang. Minggu malam Minggu judi, malam Senin tobat deui ka Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Gusti. Oh, nyahoeun nyana. Boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui. Aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun siap kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui ku mah hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana tetas maja. Aduh, barang nyeun salah deui ka 3 kali. Gas, endit sia. Angkat kaki sia di imah aing. Boro-boro ka batur ka anake. Indit sia di imah aing. Tak ada ampun bagimu. Wah. Pohara. Gas, aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia. Gurat batu datang ka detik ya. Endit sia. Eueuh hampura. Urang mah kos kitu. Urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain. Urang geus bobolokot, ku mabok, ku zina, baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah. Oh, sabelah panai 2 mah gede, sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajangan. Isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna. Teu bisa dipake. Ya Allah, tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil. Asal
asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet guys mendak lamun teu kitu disebut tobat sambal Suha mal deui. Ayo, lada jasa. Ayo. Isukan aya jengkol ngora, sikat deui. Tobat sambal ngaranna. Kos awewe ngalahirkeun ngomong deui. Anu ngomong deui biasa. Menang 40 pe huhahe melendung deui. Tobat sambal pas gitu kan. Aduh, Masya Allah. Dihitung-hitung deh, geus 14 anak. Eleh, kotok ngileung-leum. Tuh masalah sih. Katerusanana ieu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat teh modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajara rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sapena nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda moal mawa sapeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 ku ari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya ku ari di dieu tadi ge sasalaman jeung pura
iya ayat ya Allah lalakon harta si gade daekeun yang hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kaharepna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naing jeung sia mah Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku hari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener nyana katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di sampingnya jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya incuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nya bener nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta naik angkot ku ari mah baheula boga angkot ku ari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa ku ari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun ngajabat luar biasa hartaku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya rugi amat menang hese beleke hasil korupsinya di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya rugi henteu otak pikir tah nyana nu disidang anak lo ngeuna anak mah bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi lenser Soeharto jambungeun lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia ada galawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek kaluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti
dibere angin badai Amerika. Wah, luar biasa, parem, kerugiannya 590 triliun dolar. Ji, ulah dikira macam-macam. Kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong kuari. Teu neko-neko lawan sia Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia, dia tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, caci ku sia, maki ku sia. Aing mah moal robah iman ka Gusti Allah, geus diserahkeun ka Gusti Allah, unggal peuting nyanggakeun ka Gusti, nyanggakeun ka Gusti. Meureun lain orang Indonesia bae di Irak, di Iran, di berbagai negara, Gusti nyanggakeun ka Gusti. Teu puguh teu kaaruh badai di Amerika. Endeu kumaha deui lawan Gusti Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Di batak sing hade ya di Indonesia gaya kuari ya pemerintah ngelawan Al-Quranul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur coba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu lempangna ingkleuk-ingkleukan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin mun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari bangkawarah per poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik beuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu keneh nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg kuari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli du pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page toma abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya
irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya teh panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Iya tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah. Yehe horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat. Tetep kudu bersyariat. Aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ye geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam Syafi'i mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeun panyakit eta reungit nyana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana inditi sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tah diparatok meh huluna cak kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ieu nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak-cak kadengena doang kurang padahal mah Allah jika kadengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah
dibere contoh ku Syekh atau ilah teh datang henteu sia keyakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakit itulah datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun urang salat urang puasa urang zakat urang ngaji urang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pan nyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng simba cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun berang nyana ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat masya Allah kali mendak
sing ada dua malaikat nah iyalah wa yursilu alaikum hafadhah dua malaikat jadi akhirat buku orang aya dua hiji nu belah katu nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kanca nu ieu beratan buku nu mana urang naya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbana ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang tek caki Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyagan tah jelema ge mah nulukun nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ingin caya ayo amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat nah aduh iya ngaboncengan si mbak SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh